hoyong sebenarnya puasa awal teh teh atau buat tamu ka imah teh gitu harga tamu pira ku tambah harga terahat gitu wah kedul eta mah gitu ya alasan nama kedul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salamun ala rasulillah amma ba'du. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wasalisu sareng ari nomor katiluna puasa sunat kamari parantos 2 nya dibahas nyata puasa we kaiji Arafah kadua Asyura nomor katiluna saumu yaumi tasua saum dinten kasalapan wahwa tasiul muharam tanggal 8 muharam mun kamari 10 ayeuna salapana jadi bulan muharam mah urang teh ulangan sapoe ulangan asyurana wae tapi jeung salapana kunaon bisa kitu margi waktu Rasul di Madinah kamari carioskeun kan umat Yahudi paruasa ditaros ku Rasul kunaon anjeun paruasa saur Yahudi nyebutkeun bahwa dina dinten Asyura teh Nabi Musa disalametkeun tina udagan Firaun salametkeun tina laut teh maka pikeun menghormatina mengenang cenah waktosna harita nya Yahudi paruasa saur Kanjeng Rasul atuh kaula leuwih hak umat Islam leuwih hak puasa daripada Yahudi umat Islam ge paruasa sok tanggal 10 Muharram teh ngan supaya beda jeung Yahudi umat Islam ulangan sapoe tambah sapoe deui nya Abdullah tanggal 8 katanya tanggal 8 sok paruasa jadi 2 poe ngan lamun teu kabur tanggal 8 boleh tanggal 10 jeung 11 gitu jadi 2 poe bulan Muharram urang teh nya atuh ngabagieun bubur namun tas asarnya tas asar make buka 2 poe bahkan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nyarioskeun lamun kaula bisa hirup keneh pika tahun hareup kaula puasa tanggal 8 saur Kanjeng Rasul kitu nya 8 jeung 10 ngan Rasul wakadi maotan ta tahun eta satsan sempat Rasul puasa tanggal 8 ngan geus manyatakeun ka urang maka lebetkeun we sunat muakkad nya tanggal 8 Pestilu nya bukan puasa sunat ya. Warobiu sareng ari nomor kaopatna puasa sunat teh saumu sitati min abin sawalin. Puasa genep poe tina poe Sawal, tina bulan Sawal nya. Ada bulan teu? Mun genep poe Sawal udah langsung puasa. Nya tanggal 2 nepi ka tanggal 7 tanggal 8 teh lebaran deui lebaran kupat sarebutanna teh nya capesna Kang sabulan puasa urang piraku puasa deui justru ulah piraku biasa keneh puasa keneh tanggal 2 puasa ieu teh geus biasa moal berat nama eta mending kecimpring teh anu dina di toplesan tah berat nama kitu nya gorengan kitu nya saur Kanjeng Rasul dina hadisna man soma Ramadana saja mana puasa bulan Ramadan fullnya sumat bahu sitan min sawalin lajeng ditutulkeun ku genep poe ta bulan Sawal kana kasyami dahari saperti puasa satahun pahalana teh tuh maksudna kumaha puasa tahun teh siamu Ramadan biasati asyurin wa siamu sitati saayamin bisahroini puasa sabulan puasa ngabandingan 10 bulan anu genep poe teh sawalna ngabandingan 2 bulan berarti
bulan setahun tak pahalana gitu. Siap tuh kira-kira? Pernah tuh puasa Syawal? Tuh, jika tuh pernah sekali mah. Ya, seumur hidup sekali mah. Ayah abi gaduh-gaduh lancek kiai anjeunna teh. Pas tahun kamari anjeunna kan puasa Syawal. Tanggal 2 tahun itu puasa. Karena sinario make puasa, sekarang pilihnya singkat kiai da bisa salomata jeung lancek. Kapan cenah seumur hidup can pernah cenah bising di pulut umur mah teh can pernah puasa Syawal cenah. Puasa tahun kamari tah. Abi ge CTA. Hoyong sebenarnya puasa Syawal teh cenah teh. Angko tamu ka imah teh gitu. Hargaan tamu pira ku tahu barang urang teh dahat gitu. Wah, kedul eta mah gitu. Ya. Alasan nama kedul. Tapi tenang ya maksudnya. Watah sulu sareng bisa hasil ieu pahala sunat. Watah sulu asunatu hasil puasa sunat bisa umiha kalawan puasa genep poe teh mutafarikotan munfasilatan. Nah, ini solusi ya. Bisa pisah-pisah, bisa mencal-mencal gitu. Teku tanggal 2 tanggal 7 tekudu. Angkanya tuh udah misalnya selesai bila harus beak kok tanggal 10, tanggal 12, selang di 14. Bolehnya hasil begitu sunat sarua, pahala sarua. Gitu oke. Ya. Jadi mutafarikotan munfasilatan anjal milid. Tapi satu poe lebaran oke, tanggal 2 mau loba ke dahareun. Kelah tanggal 8 mulaina. Boleh. Gitu oke. Hasil puasa sunatna. Dan lakin tatabuha wati soluha biyaumil id abdulun. Tetapi anu langsung tanggal 2 sampai tanggal 7 itu lebih abdul. Nah, ulang tanggal 8 sampai ke sana berpisah-pisah poena tetap pahala sunatna kenging. Ya, tetap kenging. Wataputu bipawati Syawal tah eureun pahala eureun kesempatan puasa sunat Syawal teh ku beak bulan Syawal asup hafid aya tah nya waktos itu genep poe Syawal teh malam di kodoan bisa wa yusanu kodoha geus di kodoan bulan hafid ngalain kodo berarti pahalanya satengah tinu waktu hari tah begitu aya kaabdolana gitu maksudnya pangabdolna tanggal 2 sampai tanggal 7 paling abdol eta. Tapi mampu didinya orang tanggal 8, tanggal 10, tanggal 13, tanggal 16. Pokoknya mana Syawal geus beunang genep poe, beunang keneh sunat nama. Beak Syawal hafid ye, wah hafid mah kerja kajepit segala macam tuh nya. Segala susah ada hese ania puasa we ngadoan Syawal heug. Beunang keneh sunat mah beunang keneh. Nya. Nah. Eta tah kaopat puasa genep poe tina Syawal. Wal homisu sareng ari nomor kalimana puasa sunat teh saumu ayamil baidi saumu ayamul bid puasa bodas gitu ya puasa bodas tina sabar-sabar bulan tina sabulan teh calak 3 poe di puasaan tiap bulan teh tah Syawal hafid ragung sampai ka Rewah di puasaan 3 poe nyaeta tanggal 13, 14, jeung 15 tiap bulan. Ya, ke pertengahan bulan ke mejina bulan purnama. 13, 14, 15 bulan purnama. Sunat ayamul bid teh. Kecuali bulan Rayagung. Rayagung tanggal 13 masih poe tasrek. Haram. Kata mah 14, 15, 16 di dinya mah. Rayagung nya. Tanggal 16 ganti tanggal 13 teh gitu. Bab haram lamun urang puasa dina poe tasrek tanggal 11, 12, 13. Makanya aya poe haram di puasaan teh nyata lebaran 2 Syawal jeung Rayagung 3 poe tasrek 11, 12, 13. Eta geus mutlak haram di puasaan. Urang puasa Ramadan, udah puasa teh hiji lah. Kapalang udah hareunnya puasa we teu bisa haram. Nya. Si teu barang dahar heug teu barang dahar mah antung niatan puasa. Kumanya Kang sok aya nu beda lebaran teh. Urang mah geus can lebaran itu geus lebaran. Ya urang parwasa itu mah barang dahar, cek urang mah berarti mah teh barang dahar di bulan puasa cek urang. Nya. Ai waktu masa lebaran urang mah puasa ke cek manehna mah urang teh da raka cek urang temananna mah da puasa di poe lebaran. Sabenerna teu masalah, lebaran mah sarua. Puasa sarua, nu beda mah waktuna gitu namanya.
kan ulah-ulah mata ieu papasan hukum fikih mah hayang disarengkeun hayang dibarengkeun hayang seragamkeun sampai kiamat mau bisa kalau kemana ya fikih mal urang nanya ka 7 kiai 7 hiji hukum ka 7 kiai 7 jawaban bisa-bisa itu fikih mah kitu hukum fikih mah beda jang tauhid cek mah teh tauhid mah saklek pasti tauhid mah Allah teh hiji Nabi Muhammad nabi terakhir geus mal aya beda moal beda berarti kalau umat Islam tapi lamun ngaran fikih urusan ibadah nanya ke 7 kiai 7 jawaban pasti gitu pokoknya tanggung jauh diurang lah masa kan kiai ieu mah kieu kiai mah kieu itu mah kitu mah bener kabeh ge bener geus kitu we nya gambaran ngan tembalan teh ngajawab teh teu asal wae kan urang ge kade mun nanya ka kiai teh ulah sembarang kiai ulah padu wae da urusan ibadah kawas urang boga budak geuring ek di bawana ayeuna ka mantri nu kakara lulus kuliah erek ka dokter senior dokter abal-abal atau ka terkun dokter plus dukun misalkan mah kitu nya ka mana pan urang moal hayang coba-coba kan wah ka dieu heula kanu ieu ka mantri we heula wah heulasna nyobaan heula urusan anak coba-coba kata mah kitu ya tah usah kesehatan ge urang teh hayang anu bener dokter spesialis datang kan kanu geus moyan kanu geus terkenal kanu geus ilmuna urusan ibadah kayak gitu ya. Walaupun yakin 7 kiai 7 jawaban tayangan anu urang paling kompeten yang urangnya katingali saha keseharianna katingali ibadahna katingali ayeuna keilmuanana efekna kumaha dari gelar kiai mah henteu dibere ku masyarakat nya langsung ti Allah anu ti masyarakat mah kan berarti institusi berarti gelar sarjana becus sakante yang ngajarna asal kuliah SPD sarjana pendidikan bisa ngajaran peduli teuing tapi lamun ayeuna urusan gelar keagamaan eta mah ku Allah ditanamkeun dina hati jelema-jelema aya nyebut jelema teh kiai kitu teu bisa meuli ka Allah aya wisuda jadi kiai ye teu bisa tapi kuliah mah aya pahi bisa meuli nya aya keneh lah praktek walaupun teu loba aya praktek model kitu kuliah anu PJJ gini pembelajaran jarak jauh online online teh celoy HP atau komputer dunia kemana mah kita ilmu ujian banyak jadi chat GPT ujian teh lulus jadi we ngajar jadi guru bisa kata mah ya betul sih ngajarna dari ijazah mah hanya bukti mainnya pernah belajar dan hati mainnya bisa ya sama gitu nah tak jauh sepikir cek tadi teh ulah-ulah hayang ngimpi hayang sarua perbedaan itu geus biasa tiba heulana tong boron yang ayeuna antar madhab antar golongan sama madhab beda-beda pendapatan nanti gitu. Madhab Syafi'i ya Imam Nawawi jeung Imam Rafi'i sabaraha umur teu akur. Kalau sama madhabna teh. Sama madhabna. Kamu jeung madhab-madhab yang lainna gitu. Sapertos ke masalah zakat fitrah. Beda-beda perbedaan madhab. Madhab Syafi'i zakat fitrah nu disebut sakulak teh 2,5 kilo. Misalkan. Tambah Hanafi mah sakulak teh 3,8 on. Itu beda nanti gitu. Kemudian kayak ngilu Hanafi sok Jakarta kudu 3,8 on. Anu ka Syafi'i 2,5 kilo gitu. Nya teu riweuh setelah urang apal ilmuna mah. Kalau teu apal ilmuna tinggal nanya kalau nyaho. Gampang gitu nya. Matak saurupun guru mah hirup mah mending ke jelema bodoh. Nya tenang jelema bodoh teu riweuh. Teu nyaho tinggal nanya, bodoh mah gitu. Lamun ayeuna ibadah salah da teu nyaho alasan tinggal kitu we cenah gitu. Tapi nu anu nyaho nu pinter riweuh. Keterangan segala macam ya. Nomor satu nomor kagenapnya nomor kagenap wasaminu sareng ari nomor kadalapana katujuh kan mana tadi kagenap kalima puasa ayamul bidnya ayamul bid kalima kagenap puasa disu kagenapna berikut ke-8 ya kagenap ke-7 gitu puasa disu sabiu kagenap ke-7 saumu yaumul isnaini wal khamis puasa Senin Kamis tahu urutan kagenap puasa Senin puasa ke-7 puasa Kamis kalau dihijikeun Senin Kamis ya puasa Senin Kamis ieu sunnatul Rasulillah sunat Kangjeng Rasul puasa Senin Kamis alasana Kangjeng Rasul ngadawamkeun puasa Kamis saur Kangjeng Rasul
innahuma yaumani turadu fihi mal amal dina 2 poe eta diasongkeun amal dituliskeun di buku catatan di Lauh Mahfuz. Senin sore ditunda di catatan 3 poe bernya cuma Sabtu Ahad Senin 4 poe tunda kana buku. Oke, Selasa Rabu Kamis tunda na buku teh saminggu 2 kali na buku teh urang teh. Tah kana saurkan di Rasul hayang teh kaula mah diasupkeun amal teh keur puasa gitu. Atak disunahkeun puasa Senin Kamis teh gitu. Osok urang Senin Kamisnya? Osok alhamdulillah sakapeung kedaek. Ya. Komo Senin Kamis mah cek ahli hikmah mah kana sagala kahayang. Urang boga budak hayang sukses sakolana, sukses pasantrenna, pendidikanna, karirna, hidungna sing getol Senin Kamis. Gitu. Urang boga kahayang salaki keur usaha keur nyaba ngan teu enah jeung tiis usahana coba di imahna Senin Kamis. Hayang ayeuna ngarojat kahirupan ngan kieu jeung kieu wae coba puasa Senin Kamis. Kitu sagala kahayang soal puasa Senin Kamis. Sabab sunat Rasulullah pisan tah mah. Ya, mantap pisan tah mah. Wasaminu saring ahli nomor kadalapana puasa sunat teh saumus samaniyah poe kadalapan tanggal 8 qobla yaumi arafata sameh puasa Arafah. Puasa naon ngaranna? Tarwiyah ya. Tanggal 8 Agung. Jadi tanggal 8, tanggal 8 2 poe puasana. Ngan kaabdolana tanggal 8 nomor hiji ya, tanggal 8 nomor ke 8. Ieu teh gitu urutan kemuliaan teh kaungan teh. Ya. Jadi urang 2 poe teh tanggal 8 jeung tanggal 8. Tanggal 10 korban nyate dari dia orang. Poe tarwiyah teh waktos Kangjeng Nabi Ibrahim ngimpi. Tarwiyah teh ngimpi artina. Tarwiyah teh ngimpi. Kanjeng Ibrahim ngimpi di piwarang masjid putrana teh ya. 3 kali betul-betul ngimpi. Ieu teh ngimpi ti sakti mana ngimpi naon ieu teh? Laksanakanlah nadarmu, laksanakanlah sumpahmu. Naon ngimpi naon ieu teh? Puyang paying masih naon teh puyang paying naon tuh urang bahasa urang mah. Bimbang, ragu-ragu, naon ieu teh gitulah, bingung. Ya. Tanggal 8 yakin weh bahwa ieu teh ngimpi ti Gusti Allah. Arafah teh nyaho yakin. Arafah disebut tadi gitu. Salihat tempat pada Arafah teh Nabi Ibrahim Arafah. Kuninga bahwa eta ngimpi ti Allah mencit putrana teh Nabi Ismail. Nah, jadi kan waktosna tanggal 10 waktu dipencit teh cios. Teh pencit digamsaku domba kibas teh anu hasil korbana Habil baheula. Habil korban diangkat ke langit diturunkeun deui waktu zaman Nabi Ibrahim mencit Ismail teh. Atukang lamun aya anggar wae Nabi Ismail pencit abdi teh parencit cek baru kalaki. Ya. Si pajar mun abdi dipencit, si kembar abdi dipencit. Ari ayeuna nu baruga domba kabeh kalorban teu. Nu baruga domba kabeh kalorban teu. Hanteu cantang tuh baruga budak korbankeun gitu. Lah ieu dari baruga domba kabeh korban. Ya. Masalahnya sabaraha tah? 8. Sadayana sabaraha? 13. Insyaallah ke urang lajengkeun deui nya mudah-mudahan sing aya manfaatna. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.